Jadi menang naon tah di masjid teh selain ketenangan gitu mah menang naon. Sebelum kita lanjut subrek dulu channel. Nyumput gantian ngayangan gantian naon gitu cek emak tuh naon antarkan iya cenah antarkeun si anak ka sekolah iya tuh Yuk dek, oh Yuk Pak. Bapak ditah, ditinggalkan si bapak itu. Duh, gimana? Geus lah kayak mau lah. Nah, tadi bet ditinggalkan kunaon? Olahraga nya di sekolah. Tujuan ditinggalkan pokok kunaon? Yuk, ada nanya. Nak bini. Mana mata bisaun terus kuaha asukeun kalau tuh jangan jero lah bae si bapak dahar sih wah enak itu mana ieu teh siki walung nyobaan pahit amis gitu pahit Adliya tak anak halo? Lobat, mana ya kalau ditinggalkan? Di mana? Ayo Bante. Tadi teh naik. Ternaon atuh dirinya jeung saya? Nah, geuning di ieu mah pan tadi teh naik. Oh. Ternaon atuh dirinya jeung saya? Jeung melak bini ya teh. Abi teh naik tapi nyebut kantong. Aduh. Ayo. Atuh da Sugante tadi teh pas nincak teh naik. Terus ayeuna papageun. Oh, gitu. Mau parkir deui. Keur naon ayeuna? Nanam biji. Biji naon? Biji cek bapak. Jeung saha? Yang si Fadli. Ke kebun kene ya udah. Tadi tukang teh kantong cek abi. Oh, olahraganya. Itu rusuh burukeun atuh. Geus rek beurang ya. Siapa tuh? Susul ka dieu. Susul. Jauh. Baiklah lumpang. Sok. Perayaan parkir deui. Cepat jauh. ya lilanya pan rusuh cenah Hei, tadi di daguan bukan ah. Pan cenah rusuh erek. Eta erek. Nan olahraga.
dulu itu. Terus kemana? Tuh nyokot tuh. Ah, gak apa-apa. Oh, sesuai babeh nu olahraga. Pusing aing mah. Aya. Doi. Kemana? Sekarang dia heula atuh ngopi heula buruk lah. Buru pi. Bakal pusing sagaan. Aku mau. Tong sok bakal pusing. Pusing dia teh urang teh. Nganterkeun budak. Rek nganterkeun ka sakola. Baik itu si posisi budak teh sugan teh ieu naik. Ari urang hanas geus jauh, nah budak ka mana? Oh itu. Astagfirullah. Geus mending kena jumahan ayeuna buru ini. Jumahan ini ayeuna. Jumahan we ame teu pusing. Pusing keneh. Bae kaubaran ku jumahan ibadah mending kena ibadah buru. Pusing leuwih budak. Bae budak mah keo ge datang. Ondoy. Aduh, beda ayeuna. Tas jumahan. Udah lah, kumaha tah? Rada. Benar tenang kena emutan teh. Aduh. Jadi kumaha rada tangtrem ayeuna mah. Jadi menang naon tah di masjid teh selain ketenangan ieu mah menang naon. Ini sih kan lain pangling ente rada religius ngobrol. Ya, dari jelema teh aya perubahan atuh tong ditinggal ti baheulana wae. Banyak kamari. Kamari eta malah legen di fermentasi berarti coba kamu dari kieu deui nya. Tira eta ente menang taufik jeung hidayah eta bisa jadi ka urang mending teh pas ente mah dieu ngobrol. Pan eta tuh geus aya naon ngaranna teh. Emang ngobrol serius kudu disingsakeun bari gagarot gitu. Jadi dengekeun ya. Dengekeun ti tadi. Siga nu mikir ente. Iya teh jadi. Oh no. Jadi eueuh kata-kata teh anjing leuwih. Jadi kumaha rada tangtrem ayeuna mah? Tentang ngan budakna can dipapageun ka sakola. Can aya keneh wae. Tunjuk atuh. Papageun lah karunya eta teh. Oh, isu.